Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Mang Cecep Gora Bacep di mana wae ayana anu satiasa tuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Kuat Duriat bagian kalima. Ieu anu nganggitna Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Gurilap nu ngaluarkeun peso tina baju tapi samemeh bisa metakeun ngan sakilat sarapan ngarebut tina leungeunna. Istighfar neneng, ulah waka aral subaha sing emut ka pangeran. Saha anjeun wani-wani ngahalangan maksud kuring? Piraku neneng hilap deui, kapan ieu teh Mang Sarpan? Baruk Mang Sarpan, duh hapunten manawi teh nu ngudag nu ngarontok ka Mang Sarpan segruk cerik. Sing emut dunungan teu kenge ngalajur nafsu kedah lebar ka salira margi upami urang kagungan emutan aral subaha hartosna henteu narimakeun kana kadara pangeran nu ngusik sareng malikeun diri urang. Henteu kunaon geulis teh Sarpan ngahudangkeun nunung pakaian panganten nu ngahaja beunang ngahias di hade-hade teh kalotor ku leutak. Teu kunaon-naon Emang, abdi mah hoyong geura tebih ti dieu. Abdi mah alim nguping sora gamelan lir nu nyingsieunan ka abdi kudu papangantenan jeung si Hadi. Hayu Mang Sarpan, urang enggal mios milih aya nu nyusulan. Tangtos abdi cilaka kedah cios papangantenan sareng tukang mabok. Bait, abdi mah alim teuing hawatos ka Kang Iwan. Dupi maksa neneng bade teras angkat ka mana? Nunu ngarandag heula ret netep ka Sarpan. Mang Sarpan salaresna maksad teh bade minggat, bade mios ka paran-paran nuturkeun indung suku. Margi abdi teu suka dikawinkeun ka si Hadi, lalaki pamabokan. Abdi teh dipaksa ku kolot dume haripeut ku beungharna. Neneng, ari cek Emang mah lepat. Saupami salira aya emutan kitu mah, angkat ka mana sareng bade nuturkeun saha. Ayeuna mah hayu urang mulih deui Sarpan ngadoja pikiran nunung. Mang Sarpan mah sarwana jeung kolot abdi. Upami kitu mah sami bae sareng teu hawatos ka abdi. Sami sareng bade ngagebruskeun ka abdi. Saur Mang Sarpan ku anjeun, Mang teh moal tiasa pisah sareng Kang Iwan margi asuhan ti leuletik. Abdi oge moal tiasa pisah sareng Kang Iwan janten sakedahna Mang bela ka abdi. Hayu ayeuna mah urang lumpat ti dieu engke dinu singkur urang nyarios mah. Nunung teu sabar barebet lumpat deui ti heula. Sarpan geuwat nuturkeun bari meus-meus ngaliekan ka tukang. Nunung jeung Sarpan terus kukurusukan milih jalan anu suni sabab sieun pasarandog jeung nu rek lalajo atawa nu balik lalajo. Sanggeus anjog ka tempat nu singkur reg nunung ngarandag handapeun tangkal dadap sisi kebon. Tah di dieu mah tos teu kakuping sora wayang. Hate abdi janten tenang. Raraosan dunya teh asa lega henteu heureut sapertos tadi. Abdi teh bade minang saraya hoyong dijajabkeun ka Kang Iwan. Nunung lumengis bari netep kana beungeut Mang Sarpan kawas nu hayang deleuman hatena. Dedeuh teuing neneng, mugi sing panjang emutan sareng kedah paos panggalih. Perkawis tuang raka sanes antos-antoseun salira sareng deui kanggo naon ngantosan Jang Iwan batan jalmi nu sakitu sareatna, sakitu hinana. Teu aya pisan pandangeunana kangge sepuh neneng mah. Sawangsulna kapan neneng mah kokocoran ti jalmi beunghar tur mulya nu mawi ditikahkeun sareng juragan anemer ngantosan Jang Iwan mah sami sareng nyaketan katunggaraan. Mang Sarpan bet nyarios kitu geuning. Sageui Emang teu surti kana hate abdi ti kapungkur dugi ka ayeuna. Abdi mah tetep miberat ka Kang Iwan. Abdi teu wantun jalir tina pasini. Kedah kagungan emutan rangkepan neneng sing lebar ka salira kumaha upami awon balukarna. Duh Gusti, kadah kasaha atuh abdi minang saraya da geuning Mang Sarpan mah.
kalah nyarios kitu. Boro tadi nama hoyong dipanganterkeun ka Uti. Maksad teh bade ngiring ngararab di dinya. Bari ngantosan Kang Iwan mulih. Sawios purah nutu, purah ngarambet oge. Sarpan hatena ngahlas kagagas ku kapengkuhan Nunung anu keukeuh satia ka Iwan, tapi teu buru-buru nyanggupan ka hayangna lantaran tetep hayang nguji heula pikiran Nyi Mojang geulis. Janten maksad neneng teh bade ka Cibaduyut. Laras Nunung rikat unggek. Nah luluasan teuing geulis bilih palai uninga sakantenan ku emang diwartosan. Ayeuna Jang Iwan teh parantos dilebetkeun ka bui di Sukamiskin. Kinten-kintena neneng kersa sabar ngantosan mulihna. Duh emang tong boro aya di Sukamiskin, dalah sanaos aya di langit katujuh ku abdi mau burung di antosan. Nya atuh upami leres-leres mah neneng bade tetep miabot ka Jang Iwan, mang teh teu kinten bingahna. Atuh ku kituna mang moal cangcaya bade bumela ka salira. Tong salempang neneng, mangga ayeuna sareng emang urang ka Cibaduyut. Bilih aya mau ngamuk gajah mata. Si emang bageanana. Duh hatur nuhun atuh. Abi rek asa kengeng gesan pamuntangan. Enggal atuh urang mieos ayeuna. Bilih kabejeng aya nu nyusul. Beral Nunung jeung Sarpan arindit mapai-mapai galangan sawah nguru ka Cibaduyut. Malikan ka anu ditilar ku panganten awewe harita nu karyaan beki ibur kudu aku tilu. Eukeur mah kabur kudu marabok katurug-turug panganten awewe ngereles eueuh lianti eta. Nu lalajo wayang tamplok ka jero balandongan kursi ondangan pada ngalayak pada hayang nenjo ka jero imah. Mimitina mah sarerea paciweuh nguruskeun anu ting jaloprak ditepas can kanyahoan panganten awewe minggat. Alah ieu apana na kumaha atuh eta teh meniting jaloprak kitu komo den ane mah meuni garetihan. Masya Allah. Bo nya bae kana gelas nu peupeus meureun teu kedah geumpeur juragan da biasa anu mabok mah kege ari tos damang cagor sorangan ceuk hansip nyelengkeung bari heureuy. Mohon juragan saya nama sarekeun sinakulem tembal nu saurang deui bari seuri sarua resep heureuy tapi harita ari kolot-kolot mah karageteun da puguh ka karanyaksian panganten mabok keur meujeuhna tagiwur kitu ibu dedah ras inget ka anakna. Ari si neneng ka mana cenah bari luak liuk. Ar na ka mana atuh lain tadi teh ka tukang juragan Sumitra reuas. Cing sugantos kulem di kamar bunani tukang rias nuduh. Cing sugantos kulem di kamar bunani tukang rias nuduhkeun ka kamar panganten. Ibu dedah barebat ka kamar panganten dituturkeun ku nu sajena di kamar teh nyampak da puguh Nunung mah geus minggat jeung Sarpan atuh sarerea ngagebeg rareuwaseun. Ya Allah bat aya-aya bae na ka mana atuh budak teh. Berebat ibu dedah lumpat ka dapur brang sarerea naluturkeun. Bikana tenempo si neneng dia ka dieu. Tadi mah ninggal Aden rupina kajamban heula panginten tembal bikana nu keur olah atuh barabat ibu dedah mariksa ka kamar mandi nyampak eueuh deui wae teg boga sangka teu hade yen tangtu panganten teh minggat pomoker kitu teh torojol danu hariweus-weus. Alah agan laras we neneng teh henteu aya ku abdi parantos di pilarian sakuriling bumi namung teu kapendak tapak-tapakna acan. Duh Gusti nu agung las ibu dedah kapiuhan tayohna reuas jeung capek atuh tuluy pada ngarubung hadena labuhna teu ninggang olahan nu ngadarak di dinya sabab kaburu disangkeh ku danu regeyang dipayang ka jero imah. Kunaon ta teh juragan Sumitra reuas. Neng Nunung minggat dan nembalan. Minggat? Ya Allah, bet aya-aya wae budak teh. Juragan Sumitra ngan ukur bisa gogodag lantaran tuluy milu ngagugulung garwana.
Harita ibu dedah tuluy disarekeun di kamar pada ngompresan jeung pada meselan. Juragan Sumitra marentahkeun ka petugas keamanan supaya neangan panganten nu eueuh dan nu oge teu tinggalin milu burber neangan tapi teu pati daria kawan tugas nyaho kana rusiahna. Jadi antuk nama nu karyaan teh guyur tagiwur kuminggatna panganten awewe. Harita keneh beja pabeja-beja atuh kabeh jelema pada nyaho ngan Juragan Sumitra pinter mindinganana geuwat ngabejaan bapa dalang sangkan ulah kabawa gemper kudu neruskeun lalakon nepi ka enggeusna. Teu karasa wanci geus nyerelek ka subuh hawa beuki nyacep tiis nyiwitan kulit nu lalajo mimiti corengcang. Barudak sawareh geus ngagarojod di kolong panggung di karimbun sarung. Di kamar tengah ibu dedah masih keneh dirubung-rubung ngan Harita mah geus lilir. Kumaha si neneng teh tos kapenak apana? Cenah nanya ka salakina anu harita cindekul dina kursi hareupeun ranjang. Keun we entong dipika hariwang teuing da budak awewe ieu moal jauh pilumpateun cuk Juragan Sumitra bari ngahem-hem tungtung surutu. Har naha can kapendak? Ari kapanggih mah encan ngan keur ditareangan keneh ku si Danu jeung Hansip. Alah tong salempang awewe mah pondok lengkah tangtu moal lompat jauh paling ge nyumput di imah batur. Duh kumaha atuh apana boa-boa budak teh luluasan. Yes sok goreng sangka ari taeun teh cicing apa rek kahareup heula. Sugaan geus aya beja ti Pak RK. Juragan Sumitra ngalewas ka tepas. Di tepas nyampak baraya ti pihak panganten lalaki keur guntreng ngarobrol gek Juragan Sumitra miru ngaliung. Kumaha teu acan aya wartos perkawis pun anak? Numawi teu acan tembal pamanah hade. Dupi Pak RK teu acan ka dieu deui. Tuh geuning nuju kulem dina kursi. Paman Hadi nuduhkeun ka juru nyampak paapung kerenyang saya dina kursi hoe. Tayohna kusabab geus beak dengkak neangan nu minggat teu kapanggih wae. Antukna mah ngaguher sare. Ari Harita panganten lalaki keur ngaguher kerek di kamar panganten tayohna kapulesan mentas mabok kerekna manis sesegor kawas bagong. Ari Adun jeung Jojo geus areling tapi teu pipilueun neangan nu minggat sabab ngadenge beja yen minggatna teh waktu darem maranehna marabok. Adun ngagaremet hatena gawena kumecrek bari ninggang-ninggangkeun pereup kana dampal leungeun. Bo anjakal boga dunungan teh aya bagja teu daulat. Da eta si laing jok nu ngotoran teh madon hayo ngajak nginum dinu karyaan jadi we ngaguyurkeun batur. Ar nah atuh maka daek dipirucaan lain euy siga nama nunung teh aya nu mawa da pira aku ari sorangan mah wani minggat ti poting cuk Jojo curiga. Bisa jadi aya nu mawa euy lantaran cek beja nunung teh geus boga kabogoh. Tah geuning moal salah deui dibawa ku kabogohna. Saha teh kabogohna teh? Si Iwan anakna pasadeli tapi pamohalan katang da jelemana keur dibuhi di Sukamiskin. Nah kunaon make dibuhi? Jojo penasaran. Kapan umayan si Juro teh manehna? Baruk negelut jeung batur urang teh si Iwan kabogoh nunung tapi beja nama si Juro teh teu paeh malah poe mangkukna geus balik ti rumah sakit. Teu paeh? Aduh ngadak-ngadak sepa. Teu malah cenah geus mere keterangan ka polisi yen nu ngaroga hala manehna teh lain si Iwan tapi nu sejen anu ku polisi dirusiahkeun keneh. Lakatai Adun leuleus awakna dak dumadak asa teu tulangan beungeut beuki eueuh getihan. Bo cilaka lamun kieu mah tang turusia aing jeung Den Hadi bakal kabongkar sabab tetela si Juro teh nenjoeun ka aing jeung Den Hadi. Adun ngomong dina hatena geus kitu jung cengkat. Kedagoan euy sakedeung lewas ka kamar panganten rek manggihan dununganana kabenaran Hadi geus ngulisik hudang. Nyah benta katara panon beureum burahay gap nyagap leungeun nu geus diperban urut kana beling. Parantos guga Den
gek adun diuk dina kursi hareupeun ranjang. Enggeus, ari silaing geus lila eling. Hadi Malik nanya bari ngorejat hudang, ras inget ka Nunung nyampak eueuh di dinya. Pamajikan dewe ka mana? Nu mawi waktu urang mabok teh nu sanes maguyur margineng Nunung teu aya. Eueuh ka mana? Ceuk Hadi nanya teu puguh, kawantu masih lieur keneh. Sumuhun teu aya. Nu mawi disebatkeun minggat teh. Mugi sing sabar ayeuna nuju dipilarian ku Hansip. Nu bener maneh nyarita teh. Nanyaan eueuh. Leres Den, teu kedah salempang engke ge kapendak deui. Kapendak 70. Namun pamajikan aing cilaka, moal tulus dikekepanan aku dewek. Aduh, Nunung buah tengkang. Nakamana atuh salira teh? Hadi ngorejat tuluy ngeberebet ka hareup muruk kana kursi panganten. Urut manehna rendengan jeung Nunung. Nyampak geus abut-abutan. Tidinya berebet ka tengah imah nu keur ngarariung ibu dadah Malik ka Hadi. Aden, ulah gempeur. Mugi sing tenang emutan. Ngacalik heula. Ceuk Juragan Sumitra gewat mepes minantuna anu katara buringas rek ambek. Kamana Nunung? Kadiekeun nemawana ku aing rek dipodaran. Kurang ajar sia, kumawani maling pamajikan aing. Hadi ngomong nagari hal teu beda jeung keur mabok. Sing emut Aden, sing emut ulah enggal nafsu nuju dipilarian ku Hansip. Halik nyalingkah kabeh. Aing keur ambek ieu, anjeun mah kabeh oge eueuh nu sahulueun. Naon gunana jelema sakitu parentulna eueuh nu beunang diandelkeun hiji-hiji acan. Juragan Sumitra teu dihiding ku minantuna kalah cedak didupak atuh ngadayagdag. Blak labuh nangkarak bengkang. Sarerea bati olohok rewas nejo panganten lalaki ngamuk kawas nu ngadadak owah. Ari Pak RK nu harita kahudangkeun ku anu ribut buru-buru cengkat maksudna rek ngahalangan Hadi. Ngan oro kaya karek oge nyamperkeun geus dijajak manten angeuna atuh cenah bari muringis solontod bro kana dipan. Hadena Pak RK mah jelema dedeg sembada tur boga kekepulan ilmu kadugalan gancang cengkat dituluy pasang kuda-kuda. Sing emut Den, nanaonan teh ka Mang bet kitu peta geura aku kedaglut jeung Mang. Sabot keur kitu jelema-jelema ting raringeh ka hareup nempo aya polisi opatan asup ka pasamoan. Pestol jeung bedil ting solegreng bangun dari nes pisan. Wilujeng wengi, ceuk inspektur unggul ka Paman Hadi anu harita nyamperkeun. Wilujeng wengi, made aya pikeun naon Bapak teh? Paman Hadi nanya bari hormat hatena geus teg yen polisi teh rek nguruskeun soal panganten awewe nu minggat. Tapi barang inspektur Malik nanya, Paman Hadi jadi bengong. Nepi di dieu aya jenengan Hadi sareng adun. Kek saha Nun? Paman Hadi can eces. Hadi sareng adun numutkeun wartos tiramana saderek Hadi nuju aya di dieu nu mawi teras dibujang ka dieu. Leres pisan di dieu malih nu nuju pangantenan teh anjeunna pisan. Mangga caralik dilebet. Inspektur jeung anak buahna dariuk ditepas Juragan Sumitra jeung Pak RK gawat nyamperkeun. Ari Hadi olohok sakedeung geus kitu leos deui ka kamar panganten. Wilujeng wengi Pak Inspektur, Pak RK hormat. Wilujeng wengi Inspektur mesem. Dupi nu lapor ka kantor polisi saha geuning Pak Inspektur uninga panganten istri teu aya. Ceuk Pak RK teh asak pariksa heula samarukna polisi teh rek nguruskeun soal Nunung. Kumaha Pak? Inspektur teu ngartieun. Sumuhun perkawis neng Nunung anu tadi minggat dugi ka ayeuna teu acan kapendak deui. Dupi panganten pameget mah nyaeta Den Hadi Ayasun itu di kamar tak geuning kadangu swantena gogorowokan eta teh nuju ngamukulan. Kek dupi nu dimaksud ku Bapak teh naon teh ieu teh? Sim kuring mah teu ngartos. Inspektur ngerungkeun halisna bari mesem. Dupi Pak Inspektur teh
sanes bade ngalereskeun perkawis panganten. Sanes Pak, nu mawi sim kuring ka dieu teh ka jurung ku tugas nyaeta maksud teh bade nepangan saderek hadi. Oh, aya peryogi ka Den Hadi ke atuh antos sakedap. Pak RK kapi asem dumeh salah wesel. Jeung cengkat tuluy manggihan anu masih keneh amuk-amukan. Rek naon nyamperkeun deui ka aing RK. Hadi morongos bari pasang pereup. Ke sabar heula Den, itu saurna Pak Inspektur Polisi hoyong nepangan Aden. Hah? Hadi ngarenjag rewas dumadakan beungeutna sepak tayohna terus rasa rumasa boga dosa. Ninitina mah Hadi rek mugan ku Pak RK ditungtun kaluar ti kamar tur Pak RK ngarasa heran. Tenaga Hadi jadi leuleus nakeran padahal tadi mah buringas teu sedikna kawas banteng kataton teh lain bobodohan. Ayo adun oge kudu milu ka hareup, ceuk Pak RK sakalian mawa adun. Sanggeus tepi ka hareupeun polisi gek duanana dititah dariuk. Dupi nu jenengan Hadi nu mana? Inspektur mariksa. Sumohon abdi. Hadi nembalan bari ngadegdeg. Dupi nu jenengan Adun. Adun ngesed ka hareup bari moyongkod. Tak kieu atuh saderek Hadi, sareng saderek Adun. Kurang enggal kanu dimaksad bae. Inspektur ngusiwal ngaluarkeun surat tina saku kameja geus kitu pok neruskeun. Dupi periogina masim kuring teh bade ngemban tugas parentah ti atasan nyaeta saderek Hadi sareng saderek Adun kedah kairingkeun ka kantor polisi sakantenan diuningakeun serat parentahna. Dupi nu janten marga lantaranana mah teu kedah dicarioskeun di dieu engke oge di kantor polisi tangtos kauninga ku anjeun atanapi salira parantos karumaoskeun ku anjeun, ceuk inspektur nyaritana ancak tapi tegas. Ngadenge kitu teh atuh puguh we Hadi jeung Adun beuki sarepa. Abdi mah teu rumaos gaduh dosa. Punten we moal tiasa numutkeun kana parentah Bapak. Hadi mungkir bari ngadegdeg arap-ap eueup-eup. Nya teu langkung bade rumaos bade henteu nama. Namung ari kairingkeun mah kedah margi parentahna kitu. Inspektur netep seukeut ka Hadi. Moal tiasa Pak, abdi mah da tegaduh dosa. Hadi keukeuh embung. Mohon juragan inspektur, abdi oge teu gaduh dosa. Aduh nembrong bari sarua ngadegdeg. Nya saya atuh mapamisakan tenan kedah diuningakeun dosana mah. Sim kuring bade tumaros dupi saderek kenal ka Juhro. Kenal tembal Hadi jeung Adun mani bareng. Rumaos ngaroga hala waktu di kuburan yang seret suruh Pak Inspektur. Hadi jeung Adun tenembal deui da puguh rumasa atuh lakatay awakna leuleus lira asa ngadadak eueuh tulangan. Inspektur teu leleda tuluy mere isarah ka anak buahna nitah ngabangkol Hadi jeung Adun. Jepret duanana di bangkolan. Sanggeus kitu mah tuluy diiringkeun kana jeep polisi. Kabeh nu nyaraksian angot beuki heran ku minggatna panganten awewe oge can leler. Ayeuna katambah deui ku nempo panganten lalaki jeung badegana di bangkol. Saleosna jeep polisi dengek anu ting jererit mani patembalan nyaeta kolot ti pihak Hadi jeung Nunung pating lengger kapaehan. Pangpangna awewe dari lalaki mah ngan ukur arolohok mata simeuteun. Urang kocapkeun pamiarsa ayeuna nyaeta lalakon Iwan. Di rumah penjara Sukamiskin Iwan keur nyarande kana tembok kamar buina pakeanana sing sarwa belang tur dinomeran dina dada jeung tonggongna. Geus nincak 2 minggu manehna aya di bui teh rarasaanana asa geus 2 tahun. Cirini ngarasa kesel tur teu betah lain di kieuna. Atuh da saha anu senang hirup di jero panjara beusi sabab lain wae henteu bebas ku melendang tapi oge mireuneuh jelema-jelema pangeusih dirinya. Kabeh estuning kalasar pisan komo nu geus mang taun-taun jadi buyan mah kacidanya campahna ka anu anyar asup teh. Waktu kakarasa minggu bus kabui Iwan narima surat ti Nunung nu mikeuna sarapan.
Surat teh geus lecek pisan da puguh balas dikekepel jeung dibaca teu sirikna saban usik diilikan. Harita oge ras manehna inget deui atuh tuluy surat teh dibaca sakali deui. Kang Iwan nu nuju di alam Tunggara munggah katurug katutuh nasib urang teh kanyerian sareng kaperihan sapertos anu taya wates wangeuna. Ayeuna urang teh patebih kahalangan ku jurang anu jungkrang sareng pinuh ku cucuk. Tos kantenan Kang Iwan mah aya dina kungkungan penjara kalayan teu acan karuhan dosana. Ayeuna katitih ku musibat ka diri abdi. Engkang jungjunan abdi siang sareng wengi salaresna nu mawi abdi ayeuna ngintun serat. Maksad nu utami bade waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.